Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 82. Jajaran ke 25. Bismillahirrahmanirrahim. Mata tolabeta samangsa-mangsa nyuprih anjeun atanapi menta anjeun ayyuhal muridu hei eling-eling jalma nu ngarepkeun wusul ka Allah min rabbika ti pangeran anjeun iwadon kana tutukeran atanapi pangganti ala amalin kana amal. Ya hikmah anuka 118. Kiai Musonib teh ngajelaskeun yen tolab ta iwadon ala amalin. Jadi ieu teh nyindiran. Kiai Musonib teh nyindir ka muridin. Jalma anu makom muridin. Kan tingkah jalmi teh aya abidin, aya muridin, aya arifin. Abidin ge kabagi dua, abidin gopilin, abidin rogibin. Terus naik jadi muridin. Sami sareng salikin zahidin ta eta teh keneh. Naik deui berarti kana wasilin. Wasilin kalebet oge eta teh arifin ibtida awal tina arifin. Kadituna mah arifin puncakna. Janten ieu pepeling atanapi mengingatkan kanggo muridin. Mana muridin? Muridin teh nyaeta tingkahna jalmi anu ngagaduhan cita-cita wusul dina ibadahna ka Allah Subhanahu wa taala. Mana tolabta iwadon ala amalin. Jadi aya bahasa saur Kiai Musonib, kunaon anjeun getol salat? Cenah hayang asup ka surga abdi mah. Tah eta.
kunaon anjeun rajin salatna hayang mulia kahirupan ieu mah tah eta teh disebatna teh kahayang kitu nya aya pamenta kulantaran getol amalna tapi eta amal teh boga tujuan hayang ditukeran atanapi hayang diburuhan menta kulian lah gitu. Jadi getolna salat, getolna ngaji, getolna wirid, getolna puasa teh boga pamaksudan hate teh supaya aya tukeranana, aya buruhanana ti Allah. Tah ieu teh keur nyindir pikeun muridin matakan tolabata iwadon ala amalin. Sing horeng teh kulantaran rajin salatna teh berarti eta keur aya masalah. Rajin tahajudna teh aya kararepet we eta mah. Kulantaran rajinna teh aya kararepet, aya pamaksudan, tapi nu bagian-bagian hadun nafsi. Bagian-bagian kahayang diri, bagian-bagian nafsu. Atawa kunaon cenah rajin salatna abdi mah hoyong lebat ka surga jeung sieun ka neraka. Dalam teu salat mah bisa asup ka neraka tah eta minta tukeran eta teh getol tahajud dibarengan ku wirid sing horeng hayang seueur rezeki tos karasa eta misalkan rezekina melimpah sukses lah kahwantal anu dipikahayang kadituna kumaha eureun eta wiridanana biasana mah kitu lamun hiji amalan aya pamadegan dina hatena tujuan hayang diburuhan aya maksud dina hate lian Allah berartinya urang wiridan urang tahajud urang naon salat duha urang puasa dina hate teh aya tujuan supaya menang kamuliaan yeuh eta salat tahajud getol tadina mah tah kulantaran kahayang diri tos kasubadanan maka eta salat tahajudna biasana mah eureun kitu sapertikeun bahasa lila halodo di hiji tempat terus ngayakeun salat sunah istisqa sakacamatan geus salat istisqa teh breug weh kapeutingna teh hujan boga sangkaan tugeuningan ari salatna lobaan sakacamatan mah teu burung turun hujan teh nah didinya patekadannya didinya patekadan urang kudu hati-hati yen takdir Allah mah teu tiasa dipaksa teu tiasa dikelah ku sagala macam lian Allah matakan aya hiji pagawean anu hoyong kamuliaan ngamalna teh hoyong kamuliaan hoyong lancar urusan hasil pamaksudan getol istighfarna teh tina sapoe sapeting aya kana 4.000 na misalkan istighfar we astagfirullahalazim astagfirullahalazim sing horeng pedah getol teh supaya naon supaya lunas hutang kabang eta lunas we kabang wiridana ge pere eureun naon sababna sabab geus kahasil anu dipimaksud tak berarti urang oge ukuran kitu berarti diemut-emut pakai logika berarti nalika urang ngamal teh tujuanna sanes ka Allah eta teh berarti tujuanna henteu lillah teh nya teu karena Allah da ngelehkeun eta teh kana kahayang dirina daek menekung mujasmedi teh eta teh hayang kemuliaan sing horeng tah eta teh disebatna
amal-amalan anu suul adab. Suul adab kitu teh teu sae eta teh teu sopan ka Allah sapertos kitu. Migawe amal-amalan hayang ditukeran ku bagian-bagian kahayang diri. Eta kitu lampah teh suul adab ka pangeran. Salatan salat ayana ieu amal au goiriha atawa lian ti salat. Amal-amalan teh mon we wirid, puasa, tahajud teh kitu nya. Sodakoh ta eta miwiri tasbih puasa munggah haji umroh ta menta ditukeran ka Allah teh kulantaran getol amalna teh kunaon hayang naik darajat, hayang naik pangkat, hayang kabayar hutang, hayang surga kitu we pamentana teh. Jadi secara ibadah fi'liyah nama benar, misalkan benar ya secara ibadah fi'liyahna, secara fikihna berarti benar, ngajalankan sholat tahajud benar nyaho rukun sholatna, syarat sah sholatna benar, bacaan sholatna ya, rukun fi'li, rukun kauli na teteh benar, berarti bagian dohir nangis benar ngan ieu bagian kolbiahna, bagian akliyahna ieu henteu dipernahkeun. Matakan hikmah anu satacan ieu satacan 118, hikmah anu ka 117 kamari disebatkeun. Aya buahna eta salat, lamun eta salat aya ikomahan dina salat. Berarti akimis salat teh nuduhkeun kana 3 ilmu dina keur salat. Mana hiji ilmu fikihna secara dohiriyahna, 2 ilmu tasawuf, 3 ilmu tauhid. Tah lamun 3 ilmu eta dina keur salat diadegeun neme eta disebatna aya ikomahan dina salatna. Secara garis besar urang kedah diemut ya. Dina terutama sehari-hari urang milampah dina salat. Secara garis besar lamun diringkeskeun ya. Pertama urang keur salat teh bagian dohirna rukun bener salatna nya, rukun salat dipigawe, syarat sah salatna oge dipigawe, jauh tina pabatalan. Tah 3 perkara eta dina fikih urang kudu dijalankeun dina keur salat. Teras santos kitu eta fikihna tah. Teras berarti naik karena tasawufna. Secara garis besar da upami ditek-tek di awal, ieu ukuran tasawuf berarti menghabiskan waktu deui kembali deui. Ieu dicarioskeun supaya aya naonnya, aya ramyang-ramyang lah kitu nya. Aya gambaran dina natikoh urang yen tasawuf teh tujuanna naon. Dina keur salat taekeun tasawufna, mana tasawuf tujuan keur salat teh bener ya, sidik dina tujuan teh berarti dina keur salat eta kolbu teh kudu ngaku ieu urang salat teh bade ka Allah gitu. Minimal secara umum bahasa sederhana hoyong ridho Allah we kitu. Matakan abi selalu menekankeun dina setiap arek ngamal sok ulah ragu-ragu. Ikrorun bilisan, ya ikror bilisan, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Eta ku urang dibiasakeun, diejah tiap hari seperti itu, supados ieu teh ngadarah daging jeung urang. Ilahi anta maksudi teh artina setiap amal-amalan urang teh tujuanna hayang ka Allah. Allah anu dipimaksud dina keur ngamal. Matakan ulah sungkan-sungkan ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ta eta tasawuf isbatna. Jadi tasawuf mah ngalempengkeun tujuan urang ka Allah. Jadi leres tujuanna ka Allah eta tasawuf. Ya, fikih tadi tos sampurna, terus tasawufna berarti sampurna ye.
Ta upami tasawuf tos sampurna taikeun kana ilmu tauhidna. Mana ilmu tauhidna? Berarti nekadkeun dina keur salat teh eta lain pangawasa urang. Berarti leungitkeun daya jeung kakuatan urang ngan aya daya Allah jeung kakuatan Allah. Jadi berarti eta teh ngamaknaan dina tauhid mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, eta teh sejarah garis besar tah. Supaya urang keur salat teh aya iqomahan. Fikih tadinya rukun jeung syarat sah jauh tina pabatalan fikih tah. Terus tasawuf tujuan dina keur salat bade ka mana? Tasawuf tah. Tujuan bade keur salat berarti hoyong ka Allah. Eta urusan qalbi berarti, urusan hate. Ari pasejaan mah hate. Terus tauhidna berarti tekadkeun dina keur salat di mana urang takbiratul ihram ieu teh Allah anu nasoruk abdi nuju takbiratul ihram. Minimal eta we kitu heula. Terus misalkan urang nuju ngadeg Allah anu ngadegkeun abdi dina keur salat. Berarti tekad nu bener eta teh. Eta tauhid. Tekad nu bener. Kadituna urang teh ngadeg ruku, sujud, tasahud awal, tasahud akhir. Ta eta teh nekadkeun eta Allah nu nasorupna teh eta tauhidna. Tah upami tos aya tingkatan sapertos kitu eta tiasa dikategorikeun aya iqomahan dina salatna. Da Allah marentahkeun aqimis shalah teh eta teh ngadegna tilu ilmu eta dina keur salat. Ya, dina keur salat. Jadi lamun ilmu fikih hungkul kurang diadegkeun henteu tasawuf jeung tauhid berarti fasik disebutna. Kitu nya. Jalmi fasik teh aduh teh dosa gede teh luar biasa. Kitu nya. Jadi saimbangkeun antara dohir jeung batinana. Saimbangkeun. Amatakan dicarioskeun kitu secara garis besar tak kakarak eta kalebet aqimis shalah. Allah teh marentahkeun aya iqomahan dina salat. Aringan saukur praktek salat tungkul mah secara dohir eta mah teu kalebet eta mah aqimis shalah. Dan nu kalebet aqimis shalah mah ngadegna ilmu anu tilu, hiji fikih, dua tasawuf, tilu tauhid. Eta aqimis shalah. Tah upami urang teras-terasan sapertos kitu ya. Ayeuna kitu aya iqomahan, enjing oge kitu aya iqomahan terus, kaditu aya iqomahan terus istimror. Urang mayang sapertos kitu dina salat aya iqomahan, tah berarti tos terbiasa urang teh kitu. Tah eta ciri wanci datangna buah salat tina eta. Tina istimror urang ngadeg tilu ilmu eta. Upami henteu aya iqomahan da teu aya buahan salatna ge. Ya gitu matakan disebatkeun lamun hayang bener dina kahirupanana benerkeun salatna artina bener salat teh berarti masuk kana sidqun fil ibadah, sidqun fil ubudiyah, sidqun fil abudah. Jadi tilu dikorelasikeun, tilu ilmu eta dihijikeun, dibarengkeun. Namanya eta atuh aya harapan eta aya buah salat. Jadi kitu. Jadi kitunya bahasa iqomah teh. Tah ayeuna dina hikmah anu ieu nyaeta kulantaran teu aya iqomahan ieu teh dina salatna, bener eta nama fikih nama sae nanging ieu tujuan. Berarti tasawufna teu dianggo ieu teh. Tasawufna atuh barang tentu tasawuf tauhidna kita dianggo. Naon sababna? Dina salat teh diminta ditukeran ka Allah teh. Gusti abdi rajin salat. Ukuran kitu nya, ukuran secara kasarna memeureunan kitu. Gusti abdi rajin salat, rajin tahajudna, rajin duhana, ieu teh kulantaran abdi aya kaparyogian. Kitu nya. Aya anu perkara anu dituju ku diri abdi. Tah eta bagian hadun nafsi, berarti eta teh batal tasawufna. Ya, atuh pasik keneh berarti eta teh. Pasik atuh. Naon sababna? Sabab henteu ditanjeurkeun ilmu tauhid, ilmu tasawufna. Kitu. Salatan ayana salat teh dina aya amal teh dina misalkan dina salat au ghairiha salian ti salat. Eta teh tujuanna hayang kamuliaan. Tah eta hayang ditukeran, hayang minta buruh lah kitu. Matakan ieu disimpulkeun hikmah ka 118
Kiai Musonib teh nyindiran ka muridin sing kade ulah sok nuntut hak tapi lupa akan kewajiban. Ieu teh hikmah 118 teh tertujuna kadinya judulna teh. Ulah nuntut hak, ulah pinter nuntut hak tapi poho kana kewajiban. Bi an amilta kuyen amal anjeun zalika kana itu amal li ajli sawabi kana arah-arah ganjaran atawa karena hayang diburuhan ajilin ganjaran anu engke di akhirat. Tah ieu mah salat getol teh hayang ganjaran anu engke di daerah akhirat. Mana surga berartinya? Surga pantes getol salat nate, pantes getol tahajud nate, pantes getol wirid nate, sing horeng hayang widadari gitu, hayang widadari cenah curuluk teh geuningan gitu. Luar biasa. Ieu mah Kiai Musonib keur nyindiran muridin sing kade. Berarti urang teh bener eumel-eumel ge muridin nya. Aya ngagaduhan himmah hoyong wusul dina ibadah sing kade aya kartagah teh tertuju ka dinya. Sing kade aya kartagah teh tertujuna hayang buruhan. Sing kade kartagah teh urang teh mengharap dina rajinna ngaji, dina rajinna urang tahajud, dina rajinna salat aya kamuliaan. Sok sanajan urang teu miharep. Tapi aya ieu anu ditunggu-tunggu sugan we aya kamuliaan atuh kaharepna pikeun kuring eta oge termasuk menta buruhan. Tah Kiai Musonib nuju nyindiran nu tingkahna kos Abidin Gopilin mah teu teu kasindiran. Kana abina memang kitu Abidin Gopilin mah teu teu kasindiran ngan memang ngan disindiran nan muridin ya. Kan kadang-kadang lempengnya urang teh tujuan teh hayang wusul ka Allah. Tapi sakali mangsa berhubung aya keayaan anu mendesak gitu nya, aya keayaan anu harus urang teh menjadikan mediana salat urang janten menta ka Allah taala. Nah cenah menta berarti ditemenangkeun kengeng nanging dilebet eta salat wayahna dah singlarkeun heula tujuan lian Allah. Ari dina luar salat berarti masukna kana doa. Tadina doa sing adab-adaban dina ngadoana. Mangada uduni astajib lakum saur Allah. Lamun misalkan aya kararepet nyuhunkeun ka Allah. Ngan kudu salamet dina pas nyuhunkeunana. Artina li idharil pakoh, li idharil ubudiyah. Gitu. Kumaha cenah tingkahna lamun Abidin Gopilin? Abidin Gopilin mah salat jeung amal-amal anu sajana hayang ditukeran jeung surga. Tah eta Abidin Gopilin. Eta mah tos terbiasanya. Aya cenah sing rajin salatna terus naon laksanakeun kewajiban ti Allah. Da eta teh termasuk kana jalmi anu takwa. Takwa teh anu sabener-benerna berarti ngajalankeun parentahna ninggalkeun laranganana. Kaditu napa sida Allah ge cenah naon nitah teh henteu nitah cai atah tapi Allah teh kita buruhanana. Lamun ngomong-ngomong buruh berarti perkara anu makjur. Lamun ngomong-ngomong makjur berarti urang kudu busul heula atuh kudu aya ikomahan heula dina salatna kitu nya. Jadi aya harapan meureunna eta teh lamun aya ikomahan dina salatna. Tapi lamun eueuh ikomahan mah atuh kumaha? Sapertikeun mimpi di siang bolong. Ukuran buruhan, ukuran makjur. Sedangkan makjur teh kudu ngaliwatan sah, kudu ngaliwatan makbul, kakarak makjur. Kan kitu nya. Jadi lamun misal kakarak masih keneh sah hungkul mikiran makjur, ari makbul kurang teh dipikiran. Sing emut sebelum makbul berarti aya proses wusul gitu. Ari ilmu wusulna teu diaji atuh kukumaan hayang makjur. Dan naon-naon hiji perkara anu dipepari nanti Allah ka urang ge kedah aya tanda jeung ciri. Tandana urang arek paham kana ilmu kamaripatan teh dibere ciri daek ngaji. Kitu moal sakonyong-konyong langsung
dan memang di dunia mah kudrat Allah teh ta'aluk kana sabab jeung syarat. Tapi bukan berarti kudrat Allah teh tergantung kana sabab jeung syarat. Ngan memang di alam dunia ieu teh urang kudu ngahormat adat. Di alam dunia urang kudu diwajibkeun ikhtiar. Anapun hasil jeung henteu nama da Allah tos nangtoskeun. Da urang mah diwajibkeunana ud'unina lain astajib lakumna. Kitunya astajibna mapan Allah. Gitu. Matakan wajib ikhtiarna, wajib kasabna, ngawajib berusaha na urang teh. Wahwa jeung ari itu sawabun ajilin eta al jajau babales kana amal pidaril akhirah di daerah akhirat. Daek amal ibadah ka Allah teh pedah mika hayang menang ganjaran lah kitu. Pedah sieun ku siksaan. Ngarah sugan we cina asup kana surga. Pedah di surga teh seueur bidadari gitu Bang. Jadi bahasana kan kitu. Ganjaran pidaril akhirah di daerah akhirat mah berarti ujung-ujungnya kana sawarga. Au ajilin atawa ganjaran anu buru-buru, anu gagancangan. Maksudna teh ganjaran anu hayang ayeuna anu kontan kitu. Ganjaran nu dibikeun di dunia. Kal amdadati seperti pirang-pirang papalin Allah. Allati anu taridu datang itu lati alaika ka anjeun naon min kibalil haqqi ti arah-arah pangeran. Kitu. Daek amalna teh sugan bae ku Allah dunya na dipunjulkeun tinu lain ta eta ganjaran anu naon anu buru-buru anu ayeuna. Artina berarti setiap ngamal teh da Allah teh tos mempersiapkeun naon buruhan anu kontan jeung buruhan anu dianyuk. Gitu. Sabener nama eta teh matakan geus teu kudu diseja ku urang teh. Geus teu kudu dijadikeun tujuan. Matakan cek Allah teh benerkeun heula pangabdianana dari rezeki mah nuturkeun. Ieu mah pangabdian kan can sidik kitu nya. Dina ibadahna, dina ubudiahna, dina abudahna can sidik mari-mari mikiran hayang naon? Hayang kuliah. Atuh gawe heula sing bener. Gawena bener ya pasti atuh dunungan oge dan ningalikeun atunya anu berprestasi mah luar biasa ti sagigireun aya gaji pokok teh pasti ka dituna aya bonus lah ukuranna kitu minimal THR ke lebaran pan kitu. Jadi benerkeun heula we jujurkeun heula pagaweanana bereskeun pagaweanana saekeun pada melanana kitu salaresna mah teh. Ngan mematakan kan ya sing hati-hati kamuridin sing hati-hati. Tah buruhana teh hayang ayeuna di alam dunia kene kitunya hayang leuwih punjul ti batur ya dunia teh. Kulantaran daek ngamal dileukeunnan we maca surah Al-Waqiah balang kitu. Surah Al-Waqiah. Bari cek hatena teh sugan bae ku Allah urusan dunia dibabarikeun. Naon ngalobakeun maca sholawat kamilah bari tujuanna naon ngan ukur hayang babari urusan dunia atawa hayang gancang lesot tina kariweuh dunia. Nah eta cina memang teu meunang apa kumaha ieu teh urang teh ngamal-ngamalan ngamal-ngamal hiji perkara terus tujuanana hayang buruhan. Dina ilmu tasawuf sareng tauhid mah salaresna mah ieu teh ditekengengkeun. Naon sababna? Da memang anu sampurna dina babakti ka Allah mah sampurna oge nanjeur tilu ilmu nu tadi teh ya. Lamun tilu ilmu nu tadi aya gompalna, aya cederana atuh berarti sanes pangabdian kitu tah. Pan tasawuf teh kudu ka Allah. Tujuanna teh berarti lamun tujuanna kana buruhan sanes tasawuf berarti nya. Sanes. Komo ka ditu tiasa nekatkeun jeung henteuna atuh tasawufna ge masih keneh encan sampurna. Kirang bare kana tauhid ka ditu mah. Soalna biasana mah tasawuf sampurna bener dina tasawufna menghasilkeun naon? Menghasilkeun tingkah katauhidanana.
Jadi eta teh tasawuf jeung tauhid teh tiasa dipisah-pisah selaras nama bentukna. Naon sababna? Sabab lamun sampurna tasawufna yakin ka dituna ge da sampurna oge tauhidna. Atuh moal bisa ge tingkah tasawuf lamun teu paham ilmu tasawufna. Ngaran-ngaran tos paham kan ilmu tasawuf, otomatis eta mah da dilebetna naon? Ilmu katauhidan sareng kama'rifatana. Berarti sapertikeun aya bahasa taholi, tahali, tajali kitu nya. Ngosongkeun sifat-sifat madmumah terus tahali mapaesan ngeusian ku sifat-sifat mahmudah. Saleresna mah otomatis sebenarnya mah proses taholi pasti otomatis aya mahmudah, aya tahali. Jadi eta teh henteu susugan taholi heula ye kuring, henteu. Jadi ayat proses taholi eta otomatis aya proses tahali. Dan dina batin urang ye moal ngadeg dua situasi. Ya dina hate urang. Misalkan nya poek, nya caang hate urang, henteu teu kitu. Biasana mah dina hate urang lamun poek berarti teu caang. Nah hate teh, lamun ieu hate aya elingan ka Allah berarti teu eling ka makhluk. Jadi nanjer hiji situasi. Atuh sabalikna lamun hate eling ka makhluk berarti teu eling ka Allah. Sami seperti kitu, taholi jadi proses taholi sareng tahali teh otomatis ngosongkeun urang naon sifat-sifat madmumah berarti ai ngosongkeun madmumah kunaon atuh? Ya ku ilmu ma'rifat. Naon sababna? Sabab madmumah berarti kokotor hate anu bangsa maknawi. Dan moal kokotor hate moal bisa atuh di naon di seuseuh atanapi di kumahku deterjen hisi. Berarti di kumahna ku deterjen atanapi ku cai maknawi deui. Mana cai maknawi? Pirang-pirang ilmu kamarifatan. Itu matakan Kangjeng Rasul sataacan berangkat Isra Mi'raj sanes bahasana dibedah dadana sapertos operasi dokter bedah. Misalkan dikaluarkeun heula hatena dikumah hatena ku cai jam-jam. Sabeuna mah eta kan kedah ditakwil ku urang teh. Ayeuna bahasana bisa henteu kok kokotor maknawi dikumah ku nanti ku cai hisi pan teu bisa. Ai ngaran-ngaran kokotor maknawi berarti kokotor anu teu katingali ku mata kepala. Atuh henteu dohir. Eta mah bangsa maknawi berarti ku cai maknawi deui dibersihkeunana. Kunaon cai maknawi? Berarti ilmu kamarifatan. Da dina ilmu kamarifatan cai teh lir ibarat ilmu nape gitu. Janten proses taholina teh dibersihkeun hatena teh ku ilmu kamarifatan. Atuh bener geuningannya sing horeng. Di mana-mana ieu hate hayang bersih atuh kudu rajin ngajina nu bangsa kolbiahna. Berarti ngaji anu bangsa hate. Ukuranana kitu. Lamun hate kokotor hate hayang bersih berarti urang kudu paham kudu ngaji bab ilmu hate. Atanapi pangajian anu bangsa kolbiah. Soalna eta jurusanana. Ta berarti proses taholi eta teh otomatis eta mah bersih hate urang tina ujub ria jeung takabur jeung amaroh bersih tina eta otomatis dina hate urang timbul naon tawado kan gitu ya. Terus berehan, asihan, hampuraan teh teman naon otomatis. Naon sababna? Sabab dina hate tos aya pirang-pirang ilmu kamarifatan dan nuduhkeun Allah anu mulia mah lain urang. Jadi ketika urang dimuliakeun ku batur berarti urang teu ngarasa mulia. Da aslina mah urang mah hina. Kitu. Tuduh ieu teh hate teh ka Allah. Allah ieu teh anu ngamuliakeun diri abdi, sanes diri abdi nu mulia. Berarti tingkah jawarihna teh manehna teu naon coba? Teu sombong. Naon anu disombongkeun? Sabab hate geus ngarasa, geus ngaku. Geus ngaku ieu hate lain kuring nu mulia tapi Allah nu ngamuliakeun kuring. Jadi di mana aya nu ngamuliakeun batur ka kuring,
berarti kuring teu ngarasa mulia. Atina henteu sombong atuh. Henteu takabur. Komun adkunna teh goreng adab-adaban mah. Tah eta maksudna teh. Jadi proses takholi sareng tahali itu teh otomatis. Sakedet netra, kosong ieu bersih hate otomatis eling ka Allah. Tapi lemah hate poek otomatis teh eling ka Allah. Soalna tingkah hate henteu nanjeur dua tingkah. Aya poek, ya poek. Aya caang, ya caang. Henteu babarengan juga misalkan urang dina keur kaayaan situasi nya urang teh nya sedih, nya gumbira, henteu. Nya urang teh seserian jeung urang teh ceurik, henteu bareng kitu. Nya keur ceurik-ceurik, keur gumbira-gumbira gitu. Jadi hate mah henteu nanjeur dua tingkah. Hate caang ya caang berarti eling. Tah tujuanna kitu. Jadi lamun misalkan dina manah ieu urang, dina hiji praktek amal-amalan, dina bidang kataatan, hate tertuju hayang buruhan, arek ganjaran anu ayeuna-ayeuna di alam dunia, arek ganjaran engke di akhirat, eta tah berarti salah tujuan urang teh. Berarti suul adab ka pangeran. Berarti teu nanjeur tasawufna eta teh. Kitu. Subhanahu maha bersih zat Allah al-haq. Tulibta dititah anjeun. Tah ieu. Atawa disupri anjeun. Ayat tolabaka tegasna nitah ka anjeun saha al-haqu ta'ala. Gusti Allah Ta'ala biwujudi sidqi kana ayana bener pihi dina amal tuh. Allah teh nyuprih ka urang, ye. Allah teh nitah ka urang sing bener we amal-amalanana, anjeun mah ulah mikiran buruhan. Kitu saur Allah teh teh. Lamun ukuran menekankan mah sing bener we kitu salatna. Ngan bener ieu kudu sampurna benerna. Artina fi'liyah jeung akliyahna bener. Ibadah fi'liyah, ibadah akliyahna bener. Saur Allah teh sing bener we heula ibadahna. Pami ibadah bener berarti mayang benerna istimror terus-terusan kitunya. Dawam benerna dina ibadah atanapi dina salat. Atuh eta mah tandana ciri wanci jalma bakal dimuliakeun ku Allah eta teh. Atuh pan ciri wanci jelma arek dihinakeun ku Allah mah berarti kan hirupna teh penuh dengan naon, dengan kamaksiatan. Penuh hirupna teh teu kaelingan. Teu eling hatena. Nya, lamun anjeun dina ngamal hayang diburuhan saur Allah teh, maka anjeun dititah ku Allah sing bener anjeun dina amalna. Tujuanna kudu ka kaula lain ka sasaha. Lempeng bahasa nama kieu ulah pinter nuntut hak tapi lupa akan kewajiban gitu. Lain kudu menta surga atawa kapangkatan tapi kudu sing bener urang dina amal, kudu sing bener urang teh dina ibadahna gitu. Bener ibadah fi'liyahna, bener oge ibadah akliyahna, engke oge eta teh lamun urang saperti kitu bener fi'liyah, bener akliyahna, rezeki nuturkeun. Pan aya rezeki mutakin nya. Rezeki jalma-jalma anu takwa atawa rezeki ladang kataatan. Pan aya rezeki mutakin. Rezeki maksum. Rezeki madmun. Rizki mutakin. Kan gitu. Jadi macam-macam rizki teh. Tapi perkara rizki mah tuh berarti tos ditahsis ku Allah. Tos ditangtoskeun. Mun bahasa nama anjeun teh dititah ka bumi teh misalkan hadiah puji. Ulah mikiran besek. Ulah mikiran berkat. Atuh jalankeun we hadiah puji da berkat manggeus disiapkeun ku tuan rumah.
berkat mah atanapi besek mah disiapkeun ku sohibul bet urang mah sing bener we dia pujina sing bener tahlilna ngadoakeunana engke ge pasti dibere besekna kitu tahlil ibarat kitu ye mah salatna ancleung-ancleungan mari-mari hayang diburuhan aduh atuh bagaikan mimpi di siang bolong eta mah matak pantes nu teu bener gawena mah teu diburuhan ge pantes aya pannya nu gawe naon teu diburuhan ada gawena teu bener geus untung dibere dahar oge kan gitu geus untung urang dibere sehat ge ku Gusti Allah baik naon sababna asasana teh ibadahna campolah ibadah urang asana teh ngamumorekeun pisan urang teh kitu dina ibadah teu mentingkeun gitu ai ngaran-ngaran mentingkeun mah berarti spesial dina ibadahna ge persiapan henteu susu sesa waktuna teh nya tentu susah matakan lamun diibaratkan hiji 1 kali 24 jam ye sapoe sapeting 24 jam lamun urang dipake salat anu 5 waktu taro misalkan sawaktu eta urang sabaraha menit dina keur salat bara 5 menit bisa 5 menit mun 5 menit rata-rata 5 menit dah 5 menit kali 5 berarti 25 menit tuh Gusti nu agung ari waktu ku Allah dipaparin 24 jam sedangkan urang teh salat hungkulna we ngan saukur 25 menit Allahu Akbar eta sesana bara jam 23 baraha 23 baraha tah wah pokona mangsa abreg-abreg bener nya sing mari-mari urang hayang kamuliaan ti Allah mari-mari urang hayang kasampurnaan ti Allah nya dina ukuran eta ge keur maker salatna eta teh 5 menit ge ancleung-ancleungan rakaat pertama ngancleung ieu hate teh ka pagawean rakaat kadua ngancleung hate ka pasar rakaat katilu ngancleung hate ka sawah rakaat kaopat ngancleung ieu hate ka reuma atanapi ka naon kana permasalahan eta mah 4 rakaat dipake naon dipake hate ancleung-ancleungan mari-mari hayang di kulian mari-mari geus beres awe salam teh boro-boro salamet dina salatna teh pan begitu dia begitu awe salam teh assalamualaikum warahmatullah eta teh salamet kuduna teh salamet salat urang teh salamet tina mana salamet tina hate aya akuan salamet tujuanna teh ka saha ka Allah matakan assalamualaikum nya urang sok kitu pan heuda pan kitu pan aya rukun salat pan eta bahkan dina umroh mah cenah teh mangrupikeun tahallulna eta teh awe salam teh tapi urang kudu selaras atuh ucapan ieu urang begitu tos naon tasawuf akhir awe salam salamet oge ieu salat urang gitu jadi memang benar kudu di pembelajarannya kudu belajar urang teh kudu diejah tiap hari ejah we terus gitu tujuan hoyong ka Allah tujuanna dina keur salat ai qala tegasna ngucap Allah laka ka anjeun inna kalam tasdik sanyana anjeun teu bener tuh cik Allah teh nya Allah yang ngucap can bener anjeun pikaunika dina kabuktian anjeun eta alimta daek amal anjeun al amala kana amal li ajli karena hak kaula tuh geuningan saur Allah teh anjeun amal can bener kitu peta teh sabab amal anjeun lain karena kaula tapi karena hayang diburuhan karena can bener amal-amalan teh da tujuanna tuh ti awalna geus diajam geus direncana kuring kerek tahajud naon sabab supaya isukan hasil tuh geus diajam nya matakan saur Allah teu bener eta amal-amalan kitu termasuk kategori teu bener saur Allah aya bisa teu percaya mah ta eta coretan ayana kitab bal alimta balik tadaek mamal anjeun lihat di nafsika kana bagian-bagian nafsu anjeun tuh anjeun ngamal teh lain kana kaula saur Allah tapi karena hayang kacumponan we bagian-bagian kahayang nafsu anjeun tuh geuningannya seseueurna mah kitu seseueurna berarti ngaran seseueurna berarti duka ta 80% apa 90% jika nama saupritnya anu bener gitu matakan
Mau di surga lalaga cenah di surga mah. Bener. Surga mah lalaga. Neraka anu pararinuh mah. Teu pikeun neraka wel dipersiapkeun pikeun jalma anu sok salat eta teh neraka wel. Anu salatna teh bener gitu. Ya cacak-cacak salat ke neraka kumaha ditu salat. Subhanallah, mentakan penting yang ngaji teh nya penting. Subhanallah, sing kade ah. Wasidku jeung ari sidik ubudiyah eta mutobaqatul batin nyaruaan atanapi akur dina hatena teh lidohiri kana dohir. Tuh, ta eta ta lamun bener dina bag-bagan ubudiyahna biasana akur hate jeung dohir. Akur dohir jeung batin. Akur oge batin jeung dohir. Eta teh selaras eta kitu. Ari anu bener ibadahna teh nyaeta akur atanapi sarwa tingkah batin sareng tingkah dohirna. Emang aya cenah teu akur antara dohir jeung batin? Oh aya atuh seueur. Ari lisan nama maca Allahu Akbar gini Allahu Akbar tapi hate teu kapanggih akbar afal Allah. Hate teu kapanggih akbar sifat Allah. Hate teu kapanggih akbar zat Allah teh. Begitu Allahu Akbar ongkoh dina ngalogatan Allah anu agung, Allah maha besar, tapi ieu hate langsung ngejorelat karena permasalahan gede kene permasalahan aing ieu teh. Siapa tahu jadinya kitu. Katanya urang ieu teh nya urang ieu teh lain batur. Urang sok ieu teh Gusti nu agung. Matakannya hate nya kudu di hudang-hudang teh kitu, kudu di non kudu digerwah-gerwahkeun teh hate teh dioyag-oyag di hate urang teh. Heuy, udang gitu kan ukur jadi kitu. Bisi engke hudang-hudang urang di kuburan ditanya man robuka. Ini kan dina Jamil Mugni an-nasu nu yamun. Dina mukadimahna jelema teh lirik barat naon? Dibuat sare jelema teh kitu. Ya Allah, begitu hudang karacam kereuceum manehna. Man robuka. Aduh, alam naon ieu. Eta geuning dina dalang mah geuning rahwana nih gitu. Ieu alam naon? Poekna kacida pisan kitu kan. Ta eta teh jalma anu teu eling di alam dunyana eta. Tiba-tiba nyahueun aya di alam barzah anu poekna luar biasa. Heuh tandana poek berarti di dunyana poek dalam dunya caang mah alam barzahna ge caang. Matakan ieu mah alam dunia mah berarti peplakan kumaha urang ke di akhirat nang ke kumaha. Engke teh caang di ditu pasti di dieu caang. Caangna di dieu berarti hate eling ka Allah. Hate caang kana aturan, hate caang kana gaduh aturan kitu. Hate teh di aya nuriyah kitu. Aya caang. Matakan nu ngaji diajina ge ilmu nuriyah sanes ilmu nariyah. Ilmu anu jadikeun caang hate. Caang ka mana eta hate? Caang ka aturan jeung caang kana gaduh aturan. Jadi ini kadituna ge caang kena teh teu capacipi di alam barzahna teh matakan cek pangarsapeun guru mah matakan digebrus ka neraka ge capacipi di dituna poek salah jalan jadina teh. Jadi eueuh nu nunduhkeun center acan ka ditu. Dan nu nyenteran amal-amalan urang di dieu sabenerna mah kitu. Tah lisanna maca Allahu Akbar tapi hate teu kasaksi akbar amal Allah. Teu gede keneh permasalahan orang daripada Allah, besar keneh pangabutuh orang daripada besar zat Allah. Aduh. Ya, berarti eta teh sinkron. Berarti bener tandana anu sidik ubudiyahna bener dina tingkah ubudiyah berarti bener batin jeung dohirna. Dohir batin bener ye. Gitu? Jadi ucapan teh ikrarun bilisan bener langsung tasdikun bil qalbi. Allahu Akbar, hate ngaku jeung nyaksi ieu roh nyaksian karasa Allah teh maha agung. Tapi lain ngabahasakeun ngalogat singkatna. Ngapancena kuring oge sok nuturkeun ieu hate teh nuturkeun ucapan kuring. Kumaha cenah nuturkeunana Allahu Akbar, hate ngucap Allah maha besar. Eta mah lain eling eta mah lain ngalogat. Menyamakan bahasa Allahu Akbar bahasa Arab dina hate Allah Maha Besar bahasa Indonesia. Eta menyamakan eta mah ngalogat eta mah eta lain eling. Sakuduna pan hate akur jeung dohir artina bener salatna bener tujuanna nalika salat gitu dah. Akur eta teh.
Jadi bener ibadah fi'liyahna, bener ibadah akliyahna, eta akur disebutna. Berarti bener babagan sidik dina ubudiyahna. Wahwa jeung ari sidik eta mafqudun. Naon? Dieuweuhkeun. Kumaha ieu ukuran dieuweuhkeun? Berarti teu aya deui tujuan dina salatna iwal ti hoyong wusul we ka Allah kitu. Jadi tujuan ka makhluk eueuh kitu dikosongkeun. Berarti hate tertuju dina keur salat teh hoyong ka Allah. Ya sebagaimana himmahna muridin ngagaduhan cita-cita hayang wusul we ibadahna ka Allah. Ulah ari ibadahna mah getol ngan teu sidik dina ubudiyahna. Ari kakarak sidik dina ibadah hungkul mah eta teh terus ubudiyahna can sidik. Maka eta teh biasana can bener tujuanana dina ibadah. Tuh nya jana kabuktian. Jadi di mana-mana urang keur ngamal atawa nampi keur salat tujuanna lian ka Allah berarti can bener dina bag-bagan ubudiyahna. Can bener dina tasawufna, can bener dina tauhidna. Ibaratna mah kieu alus mentana maka Allah. Misalkannya saya ada bandohirna mah dina nalika keur ngaduana, tapi bab kolbiahna dina hate henteu sidik. Maka biasanana eta teh lamun diijabah oge disebutna istijrad. Istijrad eta teh lamun ieu urang ibadah fi'liyahna bener, terus ibadah akliyahna teh bener atanapi bangsa kolbuna ieu hate tujuanan teu ka Allah. Ya, tapi bener ieu pikihna mah. Terus mari-mari misalkan dina waktu ngaduha aya ijabah, ta eta mah lain ijabah ridho ti Allah, tapi ijabah istijrad. Ngaran istijrad kasauran Syekh Jurjani mah kieu ye istijrad. Supaya orang paham seremna istijrad. Saur Syekh Jurjani mah istijrad teh yarfa'ullahu ila makanil a'la summa yuhbitu ila makanil aspal. Eta saur Syekh Jurjani. Kumaha ditaekeun yeuh. Ditaekeun heula ieu teh ka saluhur-luhurna urang. Ditaekeun kaayaan urang saluhur-luhurna. Ngahaja dikitukeun pangluhur-luhurna. Supaya kumaha engke teh supaya dibebeutkeun. Soalnya dibebeutkeun ieu kudu ngajaulkeun lah ka luhur lah, ditaekeun heula darajatna, kamulyaanana, hartana ditaekeun lah, kasuksesanna ditaekeun supaya pas begitu dibebeutkeunana luar biasa. Pan karasanya lamun ieu urang pernah teragrag tina tangkal. Di dieu mah pernah soalna pernah baheula keleutik. Eta teh tangkal jamu harita di abu baheula wa. Pernah ragrag ka handap. Baheula geuning cok nyen rangon geuning baheula mah cok nyen rangon. Pernah ragrag ka handap, begitu ragrag ka handap teh lain di eta ieu lain di tulungan ieu. Di naon di bugrugan muntah teh geuningan gitu. Eta baheula seperti kitu. Artina ieu ngabahasakeun istijrad saur Syekh Jurjani. Jadi urang mis kaayaan teh diluhurkeun lah ditaekeun, kamulyaan teh saluhur-luhurna. Darajatan, kapangkatan, kamuliaan, kasuksesan ditaekeun engke supaya pas pada saat dibebeutkeun teh nyerina luar biasa. Nauzubillah. Tina tangkal luhur pan lamun urang ngegejret menyerinya. Nyeri eta teh, nyeri kacida. Ayeuna ngambil bahasa lamun jadi RT di demo. Nyerina teu tepati teh nyerinya. Tapi lamun coba jadi bupati. Jadi bupati terus di demo. Aduh eta nyerina luar biasa. Ngahaja eta teh dikaluhurkeun heula. Dikaluhurkeun pangkatna sina luhur, duitna sina loba, ngahaja sina naon, sina poek tur ngalajur nafsuna. Sehingga poho kana kawajiban. Terus tos kitu teh dibebeutkeun eta teh. Ngaran-ngaran dibebeutkeun ti puncak anu pangluhurna ka handap. Kumaha secara dohiriah jadi hina. Hina na teh cenah geuning luar biasa. Saur Syekh Jurjani ieu. Hina na luar biasa. Sampai dugikeun ka teu wani
wani acan kaluar ti imah nauzubillahnya ari ngesina mah teu wani kaluar ti imah oge nauzubillah min dzalik. Jadi saur Syekh Jurjani mah istijrod teh sok sanajan amalan urang ibadah urang can bener terus aya ijabah istijrod ditaekeun eta teh disukseskeun pangkat ditinggikeun diluhurkeun kamuliaan sukses pokona mah lubak kitu digejretkeun dibebeutkeun tepikeun ka hina eta teh ya nu mawi kade ya ulah sok menta beunghar gitu ulah sok menta beunghar ari teu acan diimbangan ku ilmu lamun teu acan diimbangan ku ilmu terutami ilmu anu bangsa kolbiah ulah menta beunghar yang penting masing bener we heula saur Allah teh gini ibadahna bener ibadah fi'liyah bener ibadah ubudiyah bener ibadah abudah gitu insyaallah sanajan beunghar oge salamet dina kabeungharanana gitu matakan jangan pandai menuntut hak tapi lupa akan kewajiban seperti gitu. Jadi benerkeun we ulah urang ngamal-amalanana pangabdianana dari ari pangkat kamuliaan kasuksesan nuturkeun eta teh tapi nuturkeun dibarengan ku ridho Allah eta teh kitu. Fi hadzal amili ieu jalma anu digawe li anna dohirahu karena sanyana dohirna ieu amil. Ibadah pilih nama bener ya. Dina ibadah pilih tapi benerna ibadah pilih hungkul ieu mah. Jasadna hungkul. Eta annahu sanyana amil eta ya malu daek amal itu amil al amala kana amal lillahi karena Allah kiaman kana ngalakonan bihaqil uluhiyah migawe karena hak sifat kapangeranan itu amil. Jadi dohir nama lillah dina amalna teh ngalakonanna hakna sifat-sifat kapangeranan dina dohir wa batinuhu jeung ari batina amil eta annahu sanyana batina amil eta lam ya'mal teu amal tah batin amil illa lihadin nafsihi kecuali nyumponan bagian nafsuna amil tuh eta di jero nama teu amal jadina teh kitu. Jadi hakikatna jalmi anu bener amal dohirna hungkul tapi hatena dina bag-bagan ubudiahna teh bener eta teh dinisbatkeun teu aya amal we kitu teu aya ibadah berarti nya kitu. Matakan saur ilmu tauhid mah heulakeun heula makrifat heula heulakeun nyaho di Allah heula kakarak amal gitu. Tapi urang mah babarengan kuduna mah bagus namanya teh babarengan artinya berarti di mana-mana ngaji makrifat ya pasti daek ngamal artinya di mana-mana ngaji tauhid atuh pasti daek salat atuh berarti lamun teu daek salat mah atuh lain tauhid eta mah tauhid beye hakikat mikung teh atuh sareat teu dihormat tah eta di jero nama teu amal saur Kiai Musonif. Naon sabab teu sodik henteu sidik kecuali nu aya teh hanya bagian-bagian kahayang nafsu kitu hayang buruhan berkilat berpangkat bertingkat eta payak pihi maka nyukupkeun ka amil hina idin dina nalika eta lam ya'mal illa lihadin nafsihi naon salamatna amil minal ikobi tina siksaan alaihi ka itu amil tah ari amal teu bener mah atuh untung teu disiksa oge untung teu disiksa oge tapi rata-rata pan aya amal teu bener mah tandana jalma disiksa eta teh naon saeunya amalna teh bener. Tadi sholat terus misalkan orang lamun sholat tadi misalkan orang can bener dina sholat coba Allah lamun ngebayinatkeun ieu ganjaranana atanapi siksaanana langsung tah eta teh nikmat imhal oge ti Allah tah eta teh urang tos migawe maksiat urang tapi teu langsung disiksa ku Allah eta nikmat imhal disebutna maka eta untung teu langsung disiksa ge urang sholat misalkan teu salamet tadi sholat salamet tina siksaan gawe di sawah macul misalkan terus teu bener gawena teh untung
dibere dahar oge sanajan teu di non teu diburuhan gitu matakan wayahna sanajan getos salat oge tapi ngan hungkul capek hungkul dina jasad hasil nama neraka naudzubillah-nya ya saudina ieu kumaha ieu eta nu kitu nu cilaka mah jadi nama berarti bener ngamal teh kudu dibarengan sareng ilmu nya matan subhat karang idulusan ngajelaskeun pakuluman bi ghairi ilmin ya amalu madudatun latuk balu di mana-mana ngamal tanpa ilmu berarti boro-boro ditampi ku Allah latuk balu ditolak ku Allah kitunya tapi urang lamun amal-amalan dan bener ya bener ibadah piliyah bener ibadah akliyahna di mana kaayaan muntos tiasa ningkatkeun ibadah ubudiyah jeung abudah terus nikreuh misalkan urang ngeureuyeun dina amalna teh diniatan hayang wusul ka Allah kitu dina amalna maka tangtu boh pananganana boh sampeanana malah sakujur anggahota tubuhna eta teh bakal aya dina pamigeyan Allah Subhanahu wa taala. Malah pamitos kieu mah disebatkeun dina kitab Allahu Subhanahu wa taala yakunu lil abdil mustagili bin nawafili musari'an fi qada'i hawaijihi wa du'aihi misla hadhil a'dha'il arba'ati saurna teh kieu upami bener ibadah piliyahna bener ibadah akliyahna maka Allah Subhanahu wa taala pikeun ka eta si abdi anu katungkul ku ibadah sampurna dina ibadahna bakal ngagancangkeun kana nyumponan pangabutuhna tuh nya sarta bakal aya ijabah eta teh dina doana lir ibarat anggota anu opat ieu lancar jeung babarina panangan tinggal ngarongkongkeun igeunah namanya urang rumahe pangbutuh panangan tinggal ngarongkongkeun sampean tinggal ngalengkahkeun nya kitu deui soca jeung cepilna estuning sadayana aya dina pamigeyan anjeunna malah saur sapalih kaul deui disebatkeun Allah bakal ngaraksa ka eta si abdi Allah bakal ngaraksa cepilna muasina ngadenge angin kana perkara anu halal anu dikupingkeunana tuh perkara eta oge geuning diraksanya jadi lamun bener ibadah piliyahna jeung akliyahna tong borining rizki dohir rizki batin oge atanapi jasad urang jawari urang disalametkeun soca urang disalametkeun ku Allah tina perkara-perkara anu teu halal. Cepil urang ye teu didengekeun angin didangukeunana kana perkara-perkara anu sarae. Muasina ningali socana teh angin kana perkara anu halal ditingalina. Sareng Allah bakal ngaraksa kana pananganana muasina rungkang rongkong. Muasina cukat cokot angin kana perkara anu pantes jeung dipikarido dicokotkeunana atanapi berarti kana perkara halal berarti diraksana luar biasanya ti ujung rambut dugikeun ka sahibas dampal eta teh lamun ibadah urang bener diraksa ku Allah nya kitu deui Allah Subhanahu wa taala bakal ngaraksa kana sampeanana sehingga moal sina lungkah lengkah angin kana perkara anu halal. Ini luar biasa nanya. Allah Subhanahu wa taala eta teh nyumponan ka urang, jawarihna urang diraksa. Alhasil pikeun ka jalma anu leres-leres nganyanya dina pangabdian ka Allah Subhanahu wa taala, ku Allah bakal diraksa rengkak paripolahna. Moal aya pangajak syahwat. Budak gedig lain kairid ku iblis. Lain ucap laku tos lain pangajak nafsu estuning sagala rupana disejaan eta teh taat ka Allah Subhanahu wa taala ucap tekad jeung lampahna wungkul eta teh ibadah lantaran tos karem dina sagara kumereb ka Allah Subhanahu wa taala jadi rizkina ku Allah disiapkeun nya
terus deui jawarihna urang ti atas dugikeun ka bawah ya diraksa tina perkara-perkara anu teu dipikaridho ku Gusti Allah. Paningal anu halal, ngadangu anu halal. Berarti keamaman oge diluruskeun kana perkara anu halal. Panangan henteu daek rangkang rongkong kanu haram, tapi kana halal. Sampeanana dilangkahkeun kana perkara halal. Luar biasa nih. Matakan lamun ukuranana sampurna ya urang fi'liyah jeung akliyahna wa tashhadna bakalan dipaparin ku Allah tenaun keberkahan yang ada di langit dan keberkahan yang ada di bumi. Subhanallah etanya. Berarti geus teu kudu dipen tadi sabenerna mah. Yang penting benerkeun heula ibadah urang secara jawarih, benerkeun ibadah urang secara batiniahna. Ya, bangsa jawarih jeung bangsa kolbina. Berarti bangsa fikih, bangsa tasawuf, bangsa tauhidna. Nanjeur tilu ilmu eta urang lamun mayang istimror ngalaksanakeun eta tilu ilmu dina nalika urang amal, tak berarti urang teh salamet dunia sinareng akhiratna. Mudah-mudahan urangnya kaalaman ku urang eta teh. Mudah-mudahan naon sababna da memang urang perlu ieu teh. Tandana jalma arek dimuliakeun atanapi disalamatkeun ku Allah nanjeutna dina nalika amal tilu ilmu eta. Mudah-mudahan urang kalebet sapertos kitunya. Salamet dunia sinareng akhiratna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim iman ala Muhammad. Sholli wa sallim iman ala Muhammad. Sallimna mina afati wal balwa. Sallimna mina afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoban tina pancabaya sinareng cocoban.